gitu. Ada can waktuna atuh gajihan oge dari bangunan oge biasa kita minta kali. Atuh unggal poe ini gawe teh gajian. Ieu di imah mah tuh geura ieu aya pangabutuh. Ini geus beas. Jajan budak unggal poe kudu aya, budak ge caleurik hayang jajan. Unggal poe cara mawa duit heran urang mah gawe teh gawe naon sih? Oh sare sugan di dituna. Sabar we heula atuh dangke oge mun tepung kemis paling gajian ge biasanya Jumaah aya poe naon atuh da. Kemis tepung kemis tara mawa ge tara. Ya piraku tiap kemis cuma duit aneh meureun teh. Cuma duit mah meureun teh. Rek dalahar di mana atuh sok logikana kadinya. Atuh beas ge belan nganyuk. Lain menang meuli na nganyuk. Dahar jeung uyah wayahna. Kan bae mah dahar mah jeung uyah oge lah teu masalah nu penting mah dahar we. Juga nu heueuh we jeung uyah. Eueuh deungeunna mah anggar we. Lah beuteung lapar meni eueuh deungeunna sedengkeun gawe tara mawa duit.